Sampurasun, sumangga cares jakarana bagian anu salajengna, wilujeng Bandung dukin kareksena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ditepang dangukeun deui sareng acara carita. Dina judul carita Jakarana karangan Amburos. Simkuring Mang Dedi Mulyadinata ngahaturkeun wilujeng ngabandungan tudugikeun ka rengsena. Pilih ku galih anu saena, singkahan kumanah anu awona, anggo peuenteungeun unggoning urang lumampah di alam dunya. Wilujeng ngabandungan kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya kisuna di mana bae ayana. Wilujeng ditepang daukeun deui sareng jejutan carita Jakarana nu ayeuna baris di Bandungan bagian anu ka-58. Sakumaha nu kantos di Bandungan dina Hanca, nu kantos di Paluru dina bagian ka-57. Pedaran Mang Dedi kasapih wanci dina mangsana medarkeun kaayaan alam Teberang di hiji pelemburan harita atuh jangjaka nanggung paparabotan bogana si Aki alias si bapa tukang paparabotan. Malah harita si Aki ngaraksa atoh alias si tukang paparabotan ngalakwe atuh harita si siniran mune ager-ageran pada nyaleng serikeun. Kumaha atuh para pamirsa, lajeng ngai carita angkung paos mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Kocapkeun pabuburan di hiji pilemburan. Mangsa alam bekelila beki berang bae. Malah harita aya hiji padagang anu kasep horeng si mana horeng jang Jakarana anu dititah ku si bapak pandanggungkeunnya. Alhamdulillah diriungna teh ku para mojang-mojang peda eta cenah nu nanggungna kasep. Nyangkana mah para mojang teh nyangkana mah anakna anu nanggung, bapana anu nawarkeun jeung ngahaleuang. Malah harita celengkeung atuh bapana teh ngalagu ngahibur dadakuna mah jeung ngarasa atoh pedah eta barang bet jadi laku diriung ku awewe-awewe anu marejeuhna jigana bae kabeh ge parawan keneh. Aya sok data eta hihit sae teh aduh sok apa sok eta geun tah eta kitu dah nyiru dah diayakan ari nyiru mah teu kohok ari ayakan mah kararohok Ger atuh seuri da batur ge memang geus nyaho tapi edas eta si bapak tukang warung resepna teh ngalonjeng alias heureuy malahan mahaleuang deui harita
Kini nyen aya lutung natangkal asam. Nini babaran nyen make gelung sia gede apong. Ger anu suraf cikikik awewe teh. Ngah kahibur beureun ku kaayaan nu dagang keur mah nu dagang na kasep nyangkana oge bapakna atuh anu keur ngahaleang beuki heureuy jeung beuki ocon. Mangga dipilih-pilih weneng. Tah anu gade sok pilih bade peryogi parabot. Dah tadi yang memang anu dagangnya budak mereka di oi. Kitu cenah ceuk si bapak tukang parabot. Keur kitu serog aya saurang mojang nyampurkeun sesalongat ka hareup. Mamang, cabi abdi ningalian baboko sareng hihit. Cek eta mojang. Ngomong kitu nate bari jeung ret panonna atuh ngaret ka Jang Jaka anu keur pakpik ngaladangan mantuan, ngaladangan paparabotan. Cok neng peryogi baboko teh sareng hihit mah ngadah sadayana oge atuh aya. Sok atuh beli peryogi anu sanesnya mangga kantun dipilih. Dipilih ke dia cak corak yok milih nu nyengir di batan surak. Ayah. Ya cabi Kang, ingan nyiru atuh eta. Cik ni mojang bari jeung ngomong ka Jakarana bari jeung leungeunna mah nuduhkeun kana nyiru. Nya gancang atuh ku Jang Jakarana teh dicokot teh nyiru song diasongkeun. Anu ieu Neng, mangga atuh sok peryogi sabaraha hiji? Mung dua abdi mah periyogina oge Kang. Mangga bade seueur oge atuh da Neng akang mah teu kaabotan. Akang mah kanggo naon atuh masari nyiru seueur teuing. Cek eta nya mojang. Ngomong kitu nate bari jeung ngarindat segala rupa bari jeung nyarenge ngarindat panon atuh mur kana beungeut tak Jang Jakarana. Samalah bari jeung ngamaledogkeun imut eta mojang teh. Kaayaan di hareupeun warung harita teh jadi rame. Lolobana mah kaum awewe. Jama-jama nuju lolobana mah awewe jeung awewe biasa we sok butuh ka parabotan. Para mojang gupkap atuh marilis. Tapi ari kitu pan ai panon mah teu oleh we ngareretan ka Jang Jaka tukang parabot anu memang kasep. Samalah mah aya anu bari jeung ngaletan sagala rupa, bari jeung nyengir. Polahna mah nya eta we tuh ngaran-ngaran parawan mah nya harupan Jajaka sok loba polah. Jang Jaka jiga anu hayang kataksir ku Jang Jaka teh. Teh kungsi lapa parabotan geus mimiti ngorotan. Leos arindit aya nu gugup aya sagarupa hari teh bari jeung ngiceupan ka Jang Jaka teh. Ari si bapak tukang parabot mah teu milu ilu biung kana urusan budak ngora. Malah pindah ke tempat sejen. Jang Jakarana anu keur nanggung terus nikreuh we leulempangan dua anjeung si bapak teh patututut pur saja jalan. Tukang parabot teu nawar-nawarkeun saaki getos sisinirana teh. Nawarkeun dagangan teu kungsila geus anjog deui atuh ka hiji lembur. Reng harita kene eureun heula. Jo dua tangtungan awewe tengah tubuh nyamperkeun bari gupkap madih parabotan. Keur kitu rob atuh aya sabaraha urang awewe, ibu-ibu jeung para mojang anu daratang atuh puguh we. Jang Jaka jeung tukang paparabotan teh jadi pada ngariung. Rupa-rupaning pangabutuh jalma aya nu meuli boboko, aya nu meuli nyiru jeung sajabana malah aya nu mulak-malik ayakan. Tapi teu ari meuli mah ukur kitu ningalian bungkul. Ret kana tolok terus dicabak dipapai jiga nu heueuh meuli. Eta teh kelakuan awewe ngora alias mojang. Ai meuli mah henteu geus yakin deukeut mah jeung eta laki leos bari jeung deg-degan hatena teuing naon. Teh kungsi lila paparabotan anu sakitu lobana teh geus beak ukurnya saboboko we dua siki guang gawing jeung hiji hihid. Si bapak tukang paparabotan kacidak pisan bungahna. Paroman bear marah mai. Terus atuh gek diukelah di sisi bari jeung ngitung duit ladang. Jujualan teh terus dientepan sup as diasupkeun kana saku kampretna. Tah
Dinamang sajang jaka jeung tukang paparabotan tadi keriweuh ngaladangan ti kajauhan aya 2 urang jalma anu keur mencrong kawas nawaskeun. Nusa urang awakna jangkung katalahna si Soma. Nusa urang deui baturna nu katalah si Asbun. Awakna teh rada beke tapi gendut. Lamun leumang teh ngagegag da puguh berat ku beuteung. Muni herang lamun dibuka bajuna teh bucit reukna jiga cecenet. Sanggeus katempo dagangan si tukang paparabotan beak, terus atuh nyalampurkeun ka tukang paparabotan anu tadi keur ngitung duit. Beak dagang teh geuningan euy. Ceuk si Soma jiga nu gelo anyar. Ngomong kituna teh beri jeung neuteuk ka tukang paparabotan. Jeung mencrong kana saku kampretan katempo merkis pinuh ku duit. Barang aya 2 jalma anu nyampeurkeun ka eta si bapa. Tukang paparabotan teh kacida ruaseunana. Ayah. Nah, kalau kang ngahulang ditanya teh, Mang. Nah, teu kadenge. Alhamdulillah jang dah. Beak ai dagangan mah. Ngan ukurnya kilo ya. Lah, Mang, jigana untung lobanya. Dagang poe ayeuna macing kuring atuh menta we keur meuli-meuli bako atawa udud. Diisuk sungut haseum yeuh yang udud. Cek si Asbun babaturan si Soma harita. Si Asbun anu jadi baturna ujug-ujug ngomong kitu bari jengsor atuh namprakeun dampalingeun ka tukang parabot. Ari jang jaka mah teu loba omong, ukur nangtung teh nangtung we bari jeung nempokeun. Jadi ujang teh hayang ududnya tapi keboga jang meuli bakolin. Lah Pak. Kitu cing suka buat kuring lah. Bere lah. Kudu loba atuh jeung kahadean ari jadi jelema mah Mang. Ya atuh yeuh mengpung poe ayeuna aya kuring keur menang rezeki ya sok. Sok atuh ari ayeungan saukur jang meuli udud-udud wae mah. Keun dibere yeuh. Si bapa tukang parabot loba omong. Terus ku siwa ngaluarkeun duit tina jero saku kampretna. Sor diasongkeun ka hareupeun si Asbun jeung ka si Soma. Terus ditampanan bari jeung dipelong eta duit teh. Nuhun bae ku kuring katarima pisannya. Tapi da moal cukup atuh keur meuli udud kieu mah yeuh. Ari ngan sakieu mah ceuk tambahan dia atuh seutik mah. Nya aku duduk sabaraha atuh aya keur meuli bako piraku teh cukup. Sakieu cukup mah tuh tah. Duit keur meuli bako kuring mah kudu sakieu. Nya cek si Asbun, beri karawak si Asbun harita ngajuang baju tukang paparabotan teh. Terus duitna dicokot kabeh teu nyesakeun. Nya atuh tila oge duit teh geus aya dina leungeunna si Asbun. Terus brus diasukeun kana saku bajuna. Terus cakakak si Asbun teh seuri. Atoh meureun geus bisa ngarebut duit tukang parabot. Haha, teu matak hese geuning euy. Cukup lah. Keur dahar keur meuli bako mah yeuh semingguan. Bun, hayu. Geus hasil ada mah yeuh. Nuhun nya, Mang. Hehe. Leos we. Si Soma jeung si Asbun teh arindit deui teh marere ka tukang paparabotan anu keur colohok bengong. Tapi karek oge aya kenali malih kahna sakilat atuh baju si Asbun aya anu ngaceuwang ti tukang. Nya puguh we atuh si Asbun teh harita awakna meuni ngagedenghak. Ngadangheuk ka tukang sabot keur kitu karawak duit anu aya dina jero saku bajuna si Asbun harita dicokot kabeh teh teu disasakeun. Sanggeus duitna beunang gancang baju si Asbun harita dilesotkeun sakaligus. Bubrag atuh awak si Asbun harita keneh nang karak bengkang. Alah, goblok sia. Si Asbun harita ngagorok lantaran cungcurunganana titeuneut kana taneuh garing. Tapi gancang horeja tudang terus atuh diuk bari jeung meringis. Nah bokitu si Soma nu jadi baturna ngarasa heran. Kunaon ai sia teh Bon? Lain kunaon sia teh. Sama balagog sia awak aing anu aya ngabedol ti tukang sia mangajadog we. Tempok sia tuh duit nu aya dina saku dewek eueuh. Aya anu ngarebut.
Ya tidak berusaha tuh. Tuh gancang udah goblok sate duit geus direbut ku maranehna ku manusia itu tuh. Cek si Asbun harita nunjuk ka Jang Jakarana jeung ka tukang parabot. Atuh geus jauh kitu mah leumpang ninggalkeun tempat eta. Nya geus nyaho kitu mah atuh berengbeng harita kena oge. Duana lompatan deuk mudag Jang Jakarana jeung tukang paparabotan nu keur laleumpang kalawan salse. Nya teh kungsi oge maranehna duaan geus bisa nyusul. Malah terus atuh duana narantung ngahalangan jajalaneun. Bangsat sia, nabat ku mau wani ngarebut duit dewek sia. Si Asbun harita ngomong, bari jeung paporongos atuh ka Jang Jakarana. Panonna molotot henteu dibijilkeun kabeh. Reg-reg atuh Jang Jaka teh eureun jeung si babat tukang paparabotan. Panon melong kana duaan, sedengkeun atuh si bapak tukang parabot terus mundur ka tukang ngajauhan eta patempatan. Nya cek saha ku ngarebut duit maneh. Sia tadi sia anu ngajewang baju dewek sia ti tukang bari jeung ngarebut duit sia tina saku apaan si lain sok gancang sia geura balikeun deui sia teh duit nu aing. Mentong seuri sia. Nah, eta mah atuh lain duit nu maneh, tapi di tukang parabot anu tadi dipaling ku maneh. Urang ajar sia. Atuh si Asbun ngayunkeun peureupna nu buleud sagede ngalabar atuh bari jeung dieusi tanaga sapinuhna. Anu maksudna marek nonjok kana beungeutna Jang Jakarana, tapi edas ngan sakilat Jang Jaka mah atuh ukur ngacuarkeun saeutik ka gigir. Hiup kepos Peureuk ngaliwat kana beungeut soronton atuh awak si Asbun nyalonton ka hareup ka bawah ku tanagana sorangan. Sabot keur kitu sakilat suku kaburu anu katuhu Jang Jaka ngolewat ngajejak kana bobokong si Asbun. Si Asbun harita ngagorowok awakna nyolonton ka hareup terus nyungsruk. Sabot keur kitu syak atuh si Soma harita narajang. Suku kencana ngablesur arek ngagedor kana careham Jang Jakarana. Tapi edas ieu oge ngan sakilat krawak. Suku si Soma harita keneh di belesurkeun atuh gancang pisan ditewak ku dua leungeun terus dikenyed sakaligus bari jeung dibantingkeun. Aduh, jadi siapa aduh. Geuning teu sapira pangabecus maneh teh duaan teh. Urang aja sia. Asbun hudang euy. Ieu manusia geus ngasinya ka urang. Si Soma ngagorowok ka si Asbun anu harita kakaracengkat barang ngadenge omongan sobatna kitu korejat atuh harita nangtung meh bareng gancang serog masang kuda-kuda. Sama euy. Hayu maju bareng euy. Tong diantep ya mangkeluk. Sebrut si Soma jeung si Asbun harita babarengan narajang ka Jang Jakarana. Peureut anu buleud teh pating blesur ti kencah jeung ti katuhu. Arek ngarah kana dada jeung kana beungeut. Untung Jang Jaka ge atuh teu geumpeur. Sakilat lap ngelokeun sirahna awakna dongko terus atuh ngorondang ka handap ningkahan dua peureub anu ngablesur harita pating blesur mata klinu lamun seungkeuna. Hyuk beureut dah. Cebet. Si Asbun jeung si Soma pating keleuweuh lantaran anu ditonjok ku maranehna teh atuh lain musuh, tapi kalakah manehna duaan anu seuli tonjok jeung patur puguh we. Si Soma jeung si Asbun teh penting hargung, sarua duanana ngarasakeun kanyeri. Aya, kunaon ari si Asbun make jeung nanyok ka aing. Puguh sia Soma. Anu nanyok sia ka aing
Kunaon sia mah teu nolot ting pan aing teh babaturan sia. Apaan sia teh babaturan aing na make nimpah sia. Tungtungna mah atuh si Soma jeung si Asbun. Duanana muringis beungeutna ka tempo beureum. Akibatkeun aku peurutna maranehna keneh. Sadengkeun Jang Jaka harita mah ukur nempokeun aya bari jeung nyarenge. Barang nempo musuhna kelah nyungsirikeun ke si Soma jeung si Asbun lain sadar kalakah nyawa beuki keheul jeung ijin. Cabut keur kitu, jelung harita si Soma atuh luncat dampas sukung rek ngajejek dada musuhna. Tapi edas Jang Jakarana jiga nu kacida pisan gampangna harita jeleng luncat ka gigir bari jeung ngapangkeun leungeun ka tuhu rek ngarah kana palipisan si Soma. Hiuk si Soma ngagoak ngajerit lantaran palipisan manehna karasa meni nyeri panas jeung nyanyautan. Gelo ya. Si Soma harita ku kulutus hatena beuki panas, beungeut beurung awak ngagidir ngahan nafsu. Lantaran manehna geus sababaraha kali kabeunangan jeung kabeunangan bae ku Pak narajangna ti musuh. Sabrut si Soma sagelat narajang deui atuh pereup ngahiung bangbaraan, deuk ngahanca careha musuh cenah. Tapi edas ku Jang Jaka teu diantep. Mameh panarajang datang rikat atuh Jang Jakarana ngayunkeun dampa sukuna dipake ngajejek ka kemplongna si Soma. Yo awak. Si bangsa si gelo si tuyahan sia, si gasin sia. Gorowo. Si Soma ngoceak awakna ngarampayak bari jeung nyekelan ka kemplongna nu karasa nyeri jeung matak seueur. Sabot keur kitu atuh leungeun katuh Jang Jaka ngolepat deuk ngahanca kana beungeut. Hiuk harita keneh si Soma harita goblok kawawong si Soma ngawawong jiga anjing ditincak buntut. Ditungkupan beungeutna berbei atuh tina irung kaluar getih menikeun kangucur maseuhan kana leungeunna. Ayo. Si Soma harita gegerungan bari jeung alah-alahan ampun-ampunan terus aya awakna ngarampayak buru nu kana tani. Teu kuat ngarasakeun kanyeri nempo si Soma anu geus rubuh si Asbun baturna teh. Puguh we manehna ambek asa dihina jeung direce meureun. Sabab karek harita make jeung aya jelema anu wani ngalawanan ka maranehna. Sia dasar mangkluk sahulu bangkar waras sia. Yo rasaan ye wawalas di aing ceuk si Asbun bari jeung sabrut awak si Asbun harita nubruk kana musuhna. Awakna nyuruntul jiga begu harita pisan atuh gancang ngagunakeun jurus bagong mabok tapi kerja karana mah teu matak hese. Barang awak si Asbun nyuruntul datang sakilat ngagiwar harta kene Jang Jakarana ngagiwarkeun awakna atuh ka belah kenca jeung rikat ngarengka suku si Asbun. Puguh si Asbun teh awakna nyolongkrong terus ngagedebut sorana tarik lantaran sukuna teh kudawat kana suku Jang Jakarana. Belo si Asbun harta ti bebeut awakna tunyang korah dina taneuh. Siku jeung tuurna katempo daradas kulitna nyenglet balas digetsruk atuh harita kana batu jeung taneuh anu garing. Menika nyenglet kulitna teh. Si Asbun harita gegerungan, awakna karasa nyeri meni asa ringsak. Jung maksakeun nangtung si Asbun harita, maksakeun cengkat. Hayang hudang maksudna mah tapi edas teu kuat lantaran awakna genut alias berat ku beuteung. Jadi kelah kitu we kokosehan we bari jeung humarurung. Ih, ci atuh sok aranjeun waan tatu gerah rudang deui atuh. Ceuk Jang Jakarana bari jeung nempokeun kadua musuhna. Jang Jakarana heta ngomong ditujukeun ka si Soma jeung si Asbun.
Anu duanana memang harita nyaluk suruk bari jeung humarurung. Gade si Ajig. Kurang ajar sia dasar anak setan sia. Cek si Asbun. Harita gancang nyorongot ka jang jakarana. Sok sanajan awakna keras saripuh gecan bisa hudang. Ari kana ngomong mah teu lewe sesentak. Samalah panona molotot ka musuhna jiga nu hayang ngaregleg. Kurupa-rupa jelemanya ya geura dengekeun ku si laing duanya. Lamun ukur karek bisa kitu mah atuh tong waka ngajago lah. Tong sok hayang untung tina enteng. Tong sok hayang rurubat rabut kana rejeki batur. Tak kitu akibatna. Karasa meureun ku awak sorangan. Ya, gade si Ajig ya. Nya sanggeus nempuh musuhna Namruk mah teu hudang. Leos we jang jakarana jeung si Abah tukang parabot teh arindit maksudna marek balik dewe ka imahna. Teu malire ka si Soma jeung ka si Asbun mah nu harita teh keur gagarungan kaneh bari jeung pada ngalajoanan ku urang lembur di dinya. Anu harita keur ngarogrog nepokeun ka maranehna bari jeung nyaleungseurikeun jiga anu puas. Tudah anu menang kacilakaan alias dua jalma anu dirag-ragkeun ku jang jakarana. Gancang carita kocapkeun tukang parabot jeung jakarana magis nepi we ka imahna. Di buruan kasampak aya saurang awewe sarua atuh geus sada kolot. Horeng si mana horeng bojona si bapa tukang parabot teh anu keur sasapu bari jeung micinan runtah. Abah. Nah, mending ngamplang-ngamplang tuh, kukur lingan teh. Cek pamajikan si Abah tukang parabot teh. Anu kakara muncengis datang bari jeung sok atuh neundeun heula. Sapu nyere disaranekeun dina bilik gigireun imahna. Ina panjang dongengna mai teh jo. Geus heula euy. Jong wakatanya ganjang kaitun yayagikeun cai. Lamun aya mah jeung canutna euy. Cek si Abah nitah ka pamajikanana alias ka si Ambu Inah cenah ngaranna teh. Ngadenge parentah kitu ti salakina Leos atuh si Ambu Inah harta init nuru ka tukang. Nuru kana panto dapur terus asup ka jero imah. Maksudna mah arek nyadiakeun cai keur si Abah katut semahna. Ari si Abah jeung Jang Jaka terus arasup ka tepas gugdek dariuk atuh duanana diuk dina samak saheulai. Teko sila kurunyung si Ambu ngajingjing teko jeung cangkirna anu jieun tina bato. Hasipna atuh harita meni nyerbung tina dina teko teh. Malah aya seupan cau segarupa sapiring nu masih keneh haneut. Sor-sor diasongkeun ka hareupeun si Abah katut semahna. Sarba, ari ieu sageuning balik dagangan teh mamawa pejuh. Cek si Ambu harita nanya kanu jadi salakina. Terus bari jeung ngelong sarta nyerengeh ka saurang jajaka nu aya hareupeunana. Salongkorong atuh Jang Jakarana teh harita munjungan ka si Ambu. Bari jeung hormat tanjang. Bari jeung ngahormat kapoyong kodan. Haturan Ambu. Ya nyata tuh. Teu indak pake apa teh Bu. Nah saha ngaranna mah teu da pugusan kaburu nanyakeun. Tapi anu jelas mah si Ujang teh anu geus nulungan Abah. Hae. Baru kanan kitunya Sarba. Nyata euy. Kitu tapi geunah tong wakadadanya halangan. Karunya sapeun keneh mending oge urang sinang nginum heula we. Geus pasti atuh dahana angeun meureun.
Kitu cek si Abah tukang paparabotan teh bari jengret ngareret kajang jaka anu keur diuk weh sila hareupeuna da meuni mendako. Ya, sok kadinya cai heula lumayan ngadatuhan nyaang euy. Sakalian jeung si pancau tuh geuning meuni hanyut keneh. Hatur nuhun bah. Da laras muhun abdi teh hanaang pisan ambu mangga ditampi. Ya mah sok jang. Kayaknya nyaneut yo hampurannya ambu mah ngan ukur boga nu kitu. Can para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha lajenganana langkung pos nama mangga insyaallah mandi di baris. Neraskeun ieu carita dina bagian anu ka 58. Kadehila para pamirsa like, subscribe, komen, dan loncengna. Oge hatur nuhun kumurbi perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.